Oleh karena itu tong anaking anu kasep nu bager saksikeun ku otong orang Balaraja, orang Sepatan, orang Garuduk, Pasar Kemis, umumna orang Banten, sahabat anu ngabangun masjid tah, ngarenovasi masjid tah, jadi ketua pembangunan masjid tah, jadi donatur pembangunan masjid tah, malingan kotak masjid tah, henteu eta mah. Tukang nyumbang masjid, siapa yang mengikatkan diri, menghubungkan diri ke masjid, saksikan mereka juga adalah anak-anakku. Alhamdulillah. Pantas cekan jeung Nabi idza ra'aitumur rajula yulazimul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seorang laki-laki teu urun-urun ke masjid, lewat bae di selalu berjamaah, fashhadu saksikan oleh kalian bil iman, berarti eta jelema adalah orang yang beriman. Geus kitu be ulah sok dijero-jero deh nya nama sering ka masjid hayang kalem ulah sok kos kitu. Geus nu rajin ka masjid orang hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Rajab syahrallah wa syahra Sya'ban syahra Rasulillah wa syahra Ramadan syahra ummati Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana latamannau an yakuna ad-dahru kulluhu ramadhan." Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Jam geus menunjukkeun pukul 11:20. Kula yakin ya ibu-ibu geus teu puguh rarasaan. Kira-kira lamun orang ngaji sampai jam 12 ibu siapnya? Oi, sampai jam 12 siap, sampai jam hiji okehnya, atau tilok unggal minggu tilok unggal bulan iya. Tapi alhamdulillah demi cinta nak ke agama, demi cintanya orang Garudug kana ngaji, cinta nak ke ulama, kula begitu datang ke dia cek kula wahasana geus arareueuh jamaah. Tapi ternyata Masya Allah, nah, ya jamaah masih tetap eksis duduk bersimpuh. Alhamdulillah. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Tukang sound efek naletikeun. Efek jeung bass letikeun. Saya kayaknya tahu tukang sound. Dibayar tenjan. Para jamaah kaum muslimin ahli majlis rahimakumullah. Wabil khusus ke para tokoh baik tokoh agama maupun tokoh pemerintah, para habib, para ustadz guru-guru ngaji, wabil khusus nuku kula hormati jeung kula banggakan, begitu juga ku urang cintai sahibul bait al-mukarram Kiai Bahauddin. Urang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun umurna, amin. Mudah-mudahan disehatkeun jasmani rohanina, mudah-mudahan dimanfaatkeun ilmuna,
Mudah-mudahan dijuhkeun rezekina, sing diseureurkeun santrina, dikabul cita-citana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Umumna ke seluruh jamaah, baik dari golongan kaum bapak, para pemuda juga ibu-ibu yang cukup setia meskipun sudah larut malam. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan cucuran rahmat magfirah inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sanajan ayeuna geus bulan Sya'ban, bahkan menurut perhitungan ahli hisab paling ge tinggal saminggu deui ka bulan Ramadan. Rajab telah kita lewati, Sya'ban tinggal beberapa hari lagi, tapi tetap kumuliana Kangjeng Nabi, ku agungna peristiwa sehingga Kang Bahaudin beserta para jajaran, para donatur, para muhibbin, meskipun sudah bukan bulan Rajab lagi, tetap ngayakeun perayaan peringatan Isra dan Mi'raj Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu Rajab timberi, mudah-mudahan be urang garudug paeh na timberi, surgana ge timberi. Ibu bapak rahimakumullah, urang kudu muji syukur ka Gusti Allah Ta'ala kulantaran urang kabehan dibere hidayah taufik, dibere iman yang sangat kuat, diwasilahan disebabkan urang lahir dari rahim ibu muslimah, benih urang dari seorang ayah yang beragama Islam, cicing di lingkungan keluarga Islam, bahkan orang cicing di desa jeung kecamatan sepatan anu Islam, bahkan se-Indonesia 90% kurang lebih menganut agama Islam. Alhamdulillah. Sehingga dengan iman yang begitu kuat, dengan keyakinan yang begitu mendalam, orang tidak beragu, tidak bimbang akan kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh baginda junjungan alam Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang garudug, orang sepatan ngadenge peristiwa Isra Mi'raj tidak langsung dari mulut baginda Rasul. Jangankan dari mulut Kangjeng Rasul, dari bibir sahabat pun bukan, ti bibir tabiin ge lain, akan tetapi orang ngadenge cek kiai-kiai di orang doang, betul? Tapi orang percaya. Tetapi di balik semua itu sungguh menyayangkan orang-orang yang dicabut hidayahna ku Allah. Padahal ngadenge berita tentang Isra dan Mi'raj langsung dari bibir Kangjeng Nabi yang begitu indah. Ngadenge ayat tentang Isra, surat Al-Isra ayat 1, langsung numacana adalah baginda Rasul. Tapi dasar ndek diselincirkeun ku Gusti Allah, ndek disesatkeun ku Gusti Allah, mereka tidak percaya akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta'iyalah makana orang diberi iman. Alhamdulillah. Kenapa mereka tidak percaya? Karena menerimanya dengan otak. Sebab orang gesering ngadenge Isra adalah perjalanan Kangjeng Nabi di Mekah Baitullah Masjidil Haram sampai ke Palestina Masjidil Aqsa. Lamun di lempangan pakai kendaraan binatang berupa onta, ini harus membutuhkan waktu kurang lebih 20 poek mang. Sebab onta mah awakna jangkung, sukuna panjang, lempangna angel. Balik deui, onta mah awakna jangkung, sukuna panjang, lempangna angel. Geus beusi aya urang garudug nu awakna jangkung, sukuna panjang, lempangna angel, berarti sabodo eta mah. Tapi ketika orang yang benar-benar imannya kuat dikonfirmasi ku manusia saat itu, seperti Tuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wahai Abu Bakar, aya naon? Isuk-isuk tadi Muhammad cerita
cerita naon cenah Muhammad keur peuting mantes di Palestina laju ka 7 lapis langit bahkan tembus sampai ka Sidratul Muntaha segala turun deui ka langit pertama turun deui ka bumi Baitul Maqdis Palestina kemudian pulang deui ka Masjidil Haram tanah Mekah ngan butuh waktu sepertiga malam ngan butuh waktu 4 jam saja apakah maneh percaya? Abu Bakar langsung menjawab, saya percaya, jangankan 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam, setengah jam, bahkan seperempat jam pun saya percaya kalau yang berceritanya adalah Muhammad. Kenapa saya percaya penuh? Karena saya berteman dengan Muhammad sejak dari remaja sampai dewasa, apalagi sekarang dia sudah jadi Nabi, sudah jadi Rasulullah, dari dia kecil sampai dewasa tilok pernah ngebohong seetik acan. Sebab orang geus ngaraji kabehan dina jamihan di tempat masing-masing. Sifat Rasul wajib opat sifat wajib berada pada diri Rasul: sidik, amanah, tabligh, patona. Sekali deui, sidik, amanah, tabligh, patona. Aya sidik di garudug, patona haya, amanah haya, insyaallah syuhada aya ya di gigir kula. Oh, Kiai dek ngabaturan kayaknya mantap cek kula. Oh, kula nuhun jasa didampingi ku jelema nu sakieu guantengna. Jeung gantengna sakieu-kieu nauh deui. Iyalah sidik. Ya Allah, laju urang kumaha? Geus urang mah teu boga dalil, teu boga argumen, urang mah geus percaya beka guru-guru urang, betul? Tapi tetap orang boga bayangan setik, boga ukuran, boga studi banding. Bu, wuih, bu, ibu, hirup kene, assalamualaikum. Oh, hirup berarti. Orang garuduk osok jarah osok. Penting jarah mah. Kajintin ngajina sering pere, tapi lamun ustad bahaya ngaikeun jarah bu daftar pangheulana. Ya lamun poe minggu berangkatna malam minggu tuh hanya sampai jam 2. Neuleun baju deui, neuleun rangsal deui, nyeun lontong 60, bacang 70. Betul? Ya Allah, ya Rasulullah. Cilongok warinu jarah, bus ongko, odong-odong laris odong-odong. Masya Allah, ieu nomor telepon odong-odong, tukang odong-odong araya kabeh di ibu-ibu garudug. Insyaallah. Urang osok jarah ke Cirebon ka Syekh Syarif Hidayatullah. Riwayat masyhur menyatakan Syekh Syarif Hidayatullah pernah kawin jeung hiji awewe Banten. Mun teu salah ngaranna Nyi Saung Anten. Hamil Nyi Saung Anten. Begitu hamil ditinggalkeun ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Cirebon deui demi tugas dakwah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, geus berarti beusi aya bapak-bapak urang garudug kawin jeung urang Pako Haji mejeuna reuneuh ditinggalkeun. Syarif eta. Atau lain Syarif Wali, Syarif garudug berarti anak buah Jaro Suhada. Lahir seorang bayi laki-laki diaranan ku ibuna Pangeran Sabakingking. Hebat ngaranna Sabakingking. Gede menginjak usia remaja dipanggil ku sang ibu tercinta, Sabakingking, mohon. Ka dieu aya naon? Berangkat sia los ka mana? Ka Cirebon aya naon? Teangan bapa sia saha ngaranna Syarif Hidayatullah. Jalemana kumaha? Kitu ndek naon mak di teangan bejakeun sia anak nyana. Berangkat Pangeran Sabakingking nyaeta naik kuda nyaon onta eueuh pan di Indonesia mah. Nu pasti ojek online can aya waktu harita. Leumpang meureunna nyaroknya leumpang. Entah berapa hari durasi yang dibutuhkan oleh Sabakingking. Bertanya dari pintu ke pintu, nanya dari orang ke orang. Akhirnya bertemulah Sabakingking dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Bertemu 4 mata. Sahangaran Sabakingking. Di mana asal? Di Banten. Dek naon ka dieu? Dek neangan bapa. Sahangarana Syekh Syarif Hidayatullah. Kos kumaha jalemana? Ya potongan kos bapak kieu. Laju ndek naon neangan bapak? Kula ieu hayang diaku sebagai anakku bapak. Pan urang ngabayangkeun
kahayang Pangeran Sabah Kingking dipeluk dengan tangisan yang begitu sendu, betul? Pelukan yang hangat, yang dibayangkan, yang diidamkan oleh seorang putra yang tidak tahu muka ayah sejak lahir ke alam dunia. Tapi apa yang terjadi? Ironis. Apa omongan sang ayah? Cek Syekh Syarif Hidayatullah, tong lamun sia hayang di aku anakku abah balik di sika ditu ke Banten jieun masjid saputing kudu anggus bapa. Bahasa gubers teh bapa. Balik merenang dengan muka yang begitu sedih. Asana mun pemuda Garuduk dicekek meureun teh kolot itu dia aku. Balik. Kapanggih jeung emak, datang ke Cirebon tong, datang. Kapanggih jeung abah, kapanggih. Laju di aku anak santet tong, nyaolah teu jelas mah. Teu jelas kumaha? Atuh syaratna mah lamun otong hayang di aku anak ku bapa titah nyieun masjid saputing anggeus. Atuh kumaha tuh ge mana mungkin masjid saputing anggeus. Masjid Garuduk ge 3 tahun can anggeus-anggeus. Lah, saputing kudu anggeus. Pesantren Mang Bahagia yang geus 4 tahun kieu-kieu keneh bae. Insyaallah beres Rajaban anggeus Mang Baha, amin. Ya Robbal. Ieu tempat gede bangunan agregen kurang rapih doang ya. Wala memoyokan mah ngabantu moal. Ya Allah. Apa jawaban sang ibu? Tenang tong. Emak ieu anak orang sakti. Geus anu nyieun masjidna lain jelema lain tukang bangunan biasa, tapi emak boga anak buah dari bangsa lain, bangsa jan, jin. Jun mah eta ku sang ibunda tercinta ku Nyi Ratu Saung Anten. Beuh eta jin nu keur hees dihudang-hudangkeun meureun. Nu keur main catur tita eureunna, nu kolot, nu ngora, nu awakna lintuh. Kos jaro nu kuru nu keur ngising ge digunting meureun taina nu keur ngarokok dipecek-pecek meureun rokona popol para jin meureun nu nuar kayu nu ngaragaje langsung sapeuting kerja begitu waktu subuh telah tiba masjid telah selesai menjelma bapak langsung Sabah Kingking melantunkan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, Pak, nu adzan di Banten kadenge ku Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Babo luar biasa sakali deui nu adzan di Banten kadenge suarana ku Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon, ari di Garudug, ari di Sepatan, sapeker opat di menara di sapeker nage. Pakai power segala sound system nage. Teu kadenge ku tetangga masjid. Mana bukti tekadenge areta teu nyamperkeun? Teu kadenge berarti. Sadekeun seringku kalau dicaramahkeun ceuli teh ya, hai urang Garudug, ceuli teh ya kabagi tilu, geus ngaji ceuli heulanan ya. Ceuli teh ya kabagi tilu, hiji ceuli anu ngadenge laju nurut. Bahasa Qur'ana ceuli sami'na wa atokna ngadenge laju nurut ceuli saha eta ceuli jelema. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib berangkat ke masjid ngadenge nurut jelema berarti. Hayya 'ala shalah, azan Jumat imah ditinggalkan, warung ditutup, sawah ditinggalkan, menuju ke masjid salat Jumat. Ceuli ngadenge laju nurut jelema berarti. Malam Senin aya pengajian nih Mang Baha, berangkat ke majelis talim, ceuli ngadenge laju nurut ceuli jelema berarti. Poe Minggu breng ke Cilongok ilu jamiahan ngadenge-dengekeun bari belanja kutang. Sami'na wa atokna hiji terus ya.
Karak hiji pan sabak kingking can anggeus ya. Ya ceuli karak hiji. Ceuli kadua, ceuli anu ngadenge tapi henteu nurut. Ceuli naon eta? Ceuli bebek Persi. Hayo ge. Ngadenge tante cing. Ngadenge nurut henteu naik ka ubin. Syekh eton. Syekh ih atuh jojong bae nyen. Gua ledek jegar. Ih eton. Ya Allah, teuteura ku mang santri, mang Bah turun tangan. Syekh, pas mang Bah ngagentak, cerot ngising di harapan ustad. Ngadenge henteu nurut ceuli bebek Persi. Wayah maghrib di masjid di musala Allahu akbar, lain ka masjid ka musala nyampurkeun kalah ngonci imah ngedeng di jero kamar ngopanan HP bebek Persi. Wayah jamiahan batur berangkat ka majelis Mang Bah nya makara ulin ka ditu ka Puri Pasar Kemis. Bebek Persi. Batur mah poe Minggu berangkat ngaji ka Cilok nya maka Tanjung Kait mancing. Bebek Persi. Aya pamajikan sorangan anu halal kalah ngabobonceng pamajikan batur eta ngaranna ojek. Ya Allah, ya nu paling parah ya ceuli nu katilu. Kumaha nu katilu? Ngadenge henteu ya otomatis moal nurut jatuh ngadenge. Ceuli naon eta? Ceuli ka kenceng. Makana nasib ka kenceng tragis selalu menderita unggal poe dibuluman ku ibu-ibu garudung. Istirahat bente dibeulem, dikumbah, di mana diteunana dicangkolkeun di tembok ceulina cangkolkeun. Sebab teu ngadenge henteu nurut. Na'udzubillahi min. Ya Allah, begitu azan selesai, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ternyata Syekh Syarif Dayatullah sudah berada di belakang punggung Pangeran Sabak Kingking. Ya Allah, bayangkan ke orang azan sebarang menit si azan 5 menit eta ge azan ustad make lagu moden jaro suhada mah ya semenit ge anggeus laguan pan azan. Ya Allah ya Rasulullah 5 menit datang. Bayangkan ke orang itu seorang waliullah, sedangkan Kangjeng Nabi orang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul Abdulul Anbiya wal Mursalin. Geus berarti wali baege 5 menit ti Cirebon ka Banten 5 menit datang atau komo bagi Rasulullah mah wajar kaharti dari Mekah ke Palestina ke ujung lapis langit ke Mekah deui ngan 4 jam atuh wajar sangat kaharti. Betul? Sebab Rasul jeung wali pangkatnya jauh lebih tinggi Rasul dibandingkan wali. Terkecuali wali ben. Lain deui eta mah. Ya Allah ya Rasul, setelah dipeluk sang ayah berkata, "Tong, kau telah berhasil membangun sebuah masjid." Besi anu nanya, laju masjid nu mana Kiai? Eta masjid Banten lama teh anu dijarahan ku urang. Lain. Laju masjid nu mana? Moal dibejakeun ku kula. Rahasia. Kuna moal dibejakeun aing ge teu nyaho di mana meureun tah masjidna. Iya. Kula nanyakeun ka guru Cilongok. Nah, di mana? Moal waka dibejakeun, Pak. Cenah waduh, cek urang teh. Ya Allah, ya Rasulullah, mungkin sudah tiada paling tempat pati laksanana doa. Hadirin jamaah rahimakumullah, berhubung kau telah berhasil membangun masjid, sedangkan masjid adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Orang yang membangun masjid, orang yang memakmurkan masjid, berarti orang yang membaguskan agama. Maka anjeun anu taina ngaran Sabak Kingking dirobah diganti ngaran ku Abah jadi Hasanuddin. Oh, masya Allah. Oleh karena itu tong anak king anu kasep nu bager saksikeun ku otong orang Balaraja, orang Sepatan, orang Garuduk,
pasar Kemis umumna orang Banten sahabat anu ngabangun masjid tah ngarenovasi masjid tah jadi ketua pembangunan masjid tah jadi donatur pembangunan masjid tah malingan kotak masjid tah ente eta mah tukang nyumbang masjid siapa yang mengikatkan diri menghubungkan diri ke masjid saksikan mereka juga adalah anak-anakku alhamdulillah pantas cekan jeung Nabi idza ra'aitumur rajula yulazimul masjid fashhadu lahu bil iman apabila kalian melihat seorang laki-laki teu urun-urun ke masjid lewat bae di selalu berjamaah fashhadu saksikan oleh kalian bil iman berarti eta jelema adalah orang yang beriman geus kitu be ulah sok dijero-jero deh nya nama sering ka masjid hayang kalem ulah sok kos kitu geus nu rajin ka masjid orang hebat alhamdulillah nah kulantaran kitu jamaah rahimakumullah ya yuk melalui Isra Mi'raj urang bangkitkeun deui gairah berjamaah insya sebab ayana salat 5 waktu setelah Kangjeng Nabi pulang dari Isra Mi'raj betul mang geus betul bae lah teu nyaho mah sedangkan kan pulang Isra Mi'raj masih periode Mekah can aya salat berjamaah di Mekah mah ulah-ulah berjamaah pugun salat ge sasalumputan jakeur gentingkeun Islam baru begitu berkembang di Mekah suasana tergencet baru ketika Nabi sudah berhijrah pindah ke Madinah karak aya ajaran perintah salat berjamaah tapi sebelum Nabi hijrah tapi sebelum Nabi berpindah bahkan nah Kanjeng Nabi nah, keur Isra Mi'raj kene sebenarnya mah geus dilaksanakeun salat berjamaah. Pansokan aya di masjid-masjid kota mah ngahudangkeun subuh teh tarhim. Nya di Garudug aya lah sanajan aya paling aki-aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur. Jam di masjid geus menunjukkan pukul 4:05 udang kula liman ya di masjid jeung tihang orang nu opatna tihang sholawatan ya berhubung aki-aki teu nyawa huruf salah denge pan tulisanna mah ya hayyu ya qayyum. Ya, berhubung salah denge jalma kolot maya kayu ya gayung bak mandi jeung panyuk babawa la ilaha illa la pirudunubana ilaula rabbul alamin nyile kalawang nu datang keneh Mang Taroka pentulisan nama ya berhubung salah deh Mang Taka Mang Taka orang mana meureun tapi bagus bae lah salatal hamsam dan mudamijan wajazahum jahannam khalidan fiha nyile kalawang batur keneh bae air nama nabuh bedug pentong trong ada rawuh hiji jajan jerman. Wah, geus moal meunang penumpang bae. Ulah-ulah nu kos kitu kajintin ustad ge anu tarhim tetep tedekeun bloba eta penumpang aneh. Ya Allah, ya Rasulullah sering kula dicaramakeun sebenarnya azan di urang teh azan imitasi sebenarnya Pak. Kenapa azan imitasi? Make lagu. Sebab aslina Ki Bilal mah di Madinah zaman Kangjeng Rasulullah eta teh make lagu cenah. Sedangkan Ki Bilal eta suarana kenceng, napasna panjang tapi laguan lempeng bae kitu.
hayang nyaho orang sepatan orang garudug adzan ki Bilal hayang nyaho dengekeun ya Allahu Akbar gitu asana lamun di musola di masjid garudug adzan subuh kos kitu rame sih nu datang ke masjid rame lain dek salat hayang nyaho sih nu adzan saha barak di nya jaro suha ada atau menurut tah nu tarhim teh apaan ustad ya kieu tah tarhim nanya assalamu wassalamu alaik ya nasiral huda ya Rasulullah wa taqaddamta lis-sholati fasalla wa taqaddamta lis-sholati fasalla kullu man fis samai wa antal imam ngeunaheun tapi tetap nu tarhim ngeunaheun ge tetep pagon tambah ngeunaheun nu ngahudangkeun subuh tambah lelebhes bener tuh ya Allah laju tiris pan komo kamar musim hujan mangnya iya punduk tiris samping atlas ka punduk sret merongkol jubur teu kabagian kolor poho teu dipake merongkol pada eta kantong menyan pan heran kecepet bing-bing ya Allah ya Rasulullah pan eta sina teh kieu wa taqaddam tali salat dan engkau hai Muhammad maju untuk salat fasalla kullu man fis sama maka salatlah seluruh orang yang ada di langit yakni para malaikat dan arwah-arwah para nabi wa antal imam dan engkau hai Muhammad bertindak sebagai seorang imam berarti salat berjamaah sudah nabi laksanakan terlebih dahulu sebelum nabi mendapatkan perintah salat 5 waktu. Makanya wajar begitu Kang Jeda mingges pindah ke Madinah Islam sama muslimin muslimah semakin banyak Islam sudah mulai punya kekuatan Islam sudah mempunyai ada keamanan barulah ada ajaran sholat berjamaah alhamdulillah hadirin jamaah rahimahullah penting ya sholat berjamaah awas sering dicaramahkan kukula ketika terjadi waktu sholat Allah manggil malaikat kulan kadia aya naon Gusti turun los kamana ka garudug ari garudug teh ngaran naon Gusti lembur Indonesia keneh lain Indonesia sepatan aya naon Gusti deule di masjid garudug aya tauh nu berjamaah maaf awas bukan berarti Allah tidak tahu mah turun malaikat ketika nyampe di masjid ditanya kalau ayo berjamaah kat aya sebar baris 5 baris ayo husu tahu ke orang periksa imam husu tante ente husu emang sata imam Ustad Baha sih kok teu husu ndek kerajaban dananan can kumpul eta di belakang imam husu tante ente sih emang saha eta petani kok teu husu sawahna kebanjiran itu belah kanan ente husu kunaon teu husu emang saha karyawan kok teu husu saminggu keneh gajihan duit geus beak itu di pojok kiri depan ente husu emang saha jaro suhada kunaon kitu listrik 3 bulan can bayar eta pangtukangan ente husu emang saha pemuda garudug kok teu husu sih hayang kawin teu boga babene-babene aja unusu Gusti masal pan parah ta salat deule barisana lempeng tante di deule lempeng ya Allah hai malaikat berhubung eta nu jalema salat 5 baris barisana lempeng geus tarima kabeh ta jamaah berjamaah alhamdulillah makana barisan nu lempeng ngalempengkeun barisan teh patokanna jubur mang jubur ulah beuteung sebeuteung mah pan beda nu gendut nu kepek bener ya Allah wajar anu geus munggah haji mah geus umroh
ulama terngiang-ngiang sholat di Masjid Madinah. Begitu beres qomat, nah wabeh ngejejer sancan imam takbir, imam instruksi ka makmum di mana meureun imam teka dulu dihareup urang mah ditukang ngan speaker kan jelas ieu bunyina wong tadilu wazudul halal kukula di pikiran bae ngomong naon ya imam wong tadilu wazudul halal cekula oh lauk mata tilu di buabu kolar kadangnya nakos gitu tah tilu poe karak jelas orenganan sawu wa tadilu wasudul kholal lempengkeun rapetkeun isi nu kosong-kosong orang kitu ngan eta cek urang mah jelas deh ngomongnya sawu wa tadilu wasudul kholal kaharti langsung kukula. Ori teman gaya orang kos tukang sol sepatu teh ya. Sol petuh. Sol petuh. Atupan orang naon teh jelas. Cik mah sol sepatu. Nah jelas kan. Ulah disalakeun gayanya nang. Sol petuh. Gitu. Teman tukang sate kayak gitu nya sate yang Gusti Pangeran sedangkan sholat berjamaah ngadidik manusia tawadhu tidak ada perbedaan manusia di kala sholat berjamaah di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya pajaro sholat ayo bongan cicing ti dia pakai contoh kukula kebenaran ayah bupati nyaba kagerudug lanjut can sholat isya diajak ku jaro ke masjid sedeken geus jam 9 berjamaah geus bubar pan salat ngenduaan doang jaro jadi imam bupati jadi makmum nu dihareup saha Bu woi ari mah teuting polotot ari bibir mingkem sararieu aing ya oh Mang Jaro jadi imam bupati jadi makmum sah nu dihareup Mang Jaro sah nu ditukang bupati. Begitu Mang Jaro beres maca kuliah lakum dinukum waliyadin Allah woi paneta jubur Jaro pas dibeungeut bupati Mang Jaro kira-kira bupati maraheun teh moal tah moal sanajan ditonggengan ku Jaro Suhada eta bupati moal marah kenapa waktu itu dia bukan bupati. Siapa? Hamba Allah neker sholat jadi makmum atau bonga jadi makmum mau tidak mau kudu daek ditonggengan kudu hareup dusun tante Mang Jaro nonggengan bupati atau ente kenapa waktu itu dia bukan Jaro siapa? Hamba Allah yang sedang sholat tugasnya jadi imam otomatis di depan berhak nonggengan jelema anu aya di belakangna betul? Masya Allah indah sholat berjamaah jajal-jajal lain keur sholat Jaro teu puguh-puguh nonggengan bupati bari muak asana geus dipecat jadi jarona dibawa ke sektor Sepatan ngandang sebulan setengah bahaya. Nah inilah berarti sholat mengajarkan kita merendah diri berjamaah guys berarti sering dicaramakeun kukula seorang kiai seorang ustad daek berjamaah mimpin umat berarti eta ustad berarti eta kiai punya sifat karunya ka jelema bodoh punya sifat sayang ka jelema awam sebaliknya ustad kiai embung mimpin berjamaah berarti eta ustad berarti eta kiai sanajan loba ilmuna teu karunyaeun ka jelema bodoh. Sebaliknya jelema nu bodoh daek salat berjamaah berarti eta bodoh rumasa berarti bagus jelema rumasa mah. Sebaliknya jelema bodoh embung salat berjamaah sosoranganan bae bodoh teu rumasa bodoh papintereun SD ASTM-un. Ya Allah bahasa Habib lu mah siapa lu? Yo nu pinter nah bimbing pimpin jelema awam nu awam yuk ikut ke jelema pinter insya Allah tanggas intina urang bersyukur ke Allah Ta'ala diberi sifat iman percaya akan adanya Isra
jeung mi'rajna Kangjeng Nabi urang bukan percaya deui bahkan berani berkorban waktu wayah kieu masih aya di samak terpal kene wayah kieu belum memejamkan mata berarti tanda percaya ka junjungan urang Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan nah ya kapal di harapan ieu nabrak banget bah ya. Mudah-mudahan orang diaku umat ku Kangjeng Nabi sehingga di yaumil kiamah mendapatkan syafaat di mantana. Amin ya rabbal alamin. Ulah wakabubar insyaallah aya kiai hiji deui nyaeta Ki Ali Nur garis miring Ki Semar nyana mengorak kene gagah kene kula manggeus kolot geus boga incu opat mang boga incu opat ari Ki Ali mah can boga minantu acan awet ngora nyana mah ya Allah ngenu awet ngora hati-hati sok tilokan nyawan kolotna nyaw-nyaw eueuh be sakitu anu kapriatur urang doakeun Mang bahasa kali deui mudah-mudahan berkah dunyana berkah akhiratna manfaat ilmuna mudah-mudahan santrina sing diistiqomahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kaprihatur ulah kabubar ibu-ibu anu ninggalkeun kiai nu hijina ieu kula doakeun mudah-mudahan salakina kawin deui hayo sia tah. Sakitu anu kaprihatur hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.